Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danguninya. Urang neras genihan janu katuna dineten kamari teh medu gadinya mitra. Atuh ya urang sami-sami Bandungan kumaha lajengna ieu carita wilujeng ngadamukeun rumah. Ayeuna mah urang kocapkeun kayaan lembur campaka. Dina poe-poe anu saterusna. Di lembur teh jadi pika keungeun, pika sieun. Loba warga anu ngawenehankeun marangihan jurig. Aya beungkeut tilu alias pocong, uting arah cereug we pama waktu geus sareupna. Kitu deui budak hideung nu tong sok ting sarabat. Bari lulumpatan teh ting cirihil, kawas nukur arulin we. Jeung baturna ngan ari jurig bagong mah teu nemongan deui ka warga lembur teh. Puguh we atuh kayaan lembur teh jadi nari kolot. Tiap geus kaheup sareupna di luar geus tara aya kumawani lar-lar liwat. Caricing we ngalarem maneh. Kade teu poho tulakan pantau teh bisi aya barudak kaluar nyai. Enya mah atos pantau matos ditulakan ieu inggis barudak teh kalaluar. Sanajan kayaan bikasieun oge da barudak mah sok rajin we eta teh arulin. Nya bet aya be atuh kayaan lembur teh jadi teu aman ayeuna mah nya. Kamari aya gangguan bagong ayeuna dak lumadak loba pocong jeung budak hidung nya anu nyingsieunan urang dieu. Ih bogoh ge abi ge teu ngarti emak nah jadi kieu lembur teh. Mani kawas kuburan sepi. Araraneh bogoh oge. Keun tenang atuh emak. Da si Ujang mah tos bobo jongjon mah ameng kaluar. Ya geus sare kitu adi maneh teh nyai. Mohon emak sapeyeun panginten dami jah wae ti tadi oge. Nya syukur adi geus sare mah. Kumaha teh kudu dipepende. Oh jadi budak teh geus sare nya anu leutik teh. Nya mah geus sare da cenah capek. Meureun geus mijah. Paingan atuh jempling ari budak geus sare mah. Ti isun ari budak teh. Ya kitu mah ari anu aya budak mah. Masih nyaring kene sok haneuteun imah teh. Aduh, poho mah poe kere tane jahit di luar ieu. Ih, naha atuh bet poho sagala kumaha lamun ku ucing. Nya wang sok heula kapaksa we kudu kaluar ieu mah. Keun meureun can sareupna ieu teh. Sugan we moal aya nanaon mak. Cek bieni bari kulutrak muka pantau. Terus pernah ngoloyong keluar, seret ngajahit poe kere. Bari lempang teh manehna gegerendangan we sorangan. Nya belah ditutup di poena teh. Najan sieun-sieun oge. Da sieun atuh kere lamun didahar ku ucing mah. Maka ninggang dengan sangu ngucokot we Aduh, tapi nahan lifting puring kaki ya teh. Ya bulu kumuut, bulu punuk meni ting puring kak. Kembali meureun perasaan aing wungkul. Enya Beni teh guragi rurek mawa kere nu digantung na popoean. Di wadahan dina nyiru. Barang tepi gebeg Beni teh meh-mehan we kapiuhan, bakating kureuwas. Sapapoe kere teh keur dihekak we di dahar ku budak hideung. Katingali kuntuna teh mani rangeteng pikasieun. Alah, jur jurig, bujur jurig. Ih, kere aing dihakan. Aduh, alah, jurig geningan jurig. Pieuh teh gentak we malik. Manehna teh rek asup di kajero imah, tapi dak dumadak lengkahna teh jadi gejet. Suku ngadadak hese kawas anu di paku we kana lemah. Dilengkahkeun teh hararese kesang tiis mimiti masihan awak bakating kusoa. Aduh tolong alah ya tulungan mak aya jurig mak. Ih suku teh anak berat kieu teh. Aduh nah suku teh teu bisa dilempangkeun. Eta budak hideung anu keur jongjon ngadaharan kerelau. Manehna nyala ngaliuk bari mencrong. Kuntuna anu rangeteng jeung panon anu bolotot bencrong semuhurung. Pok cacarita. Ka mana, Uco?
Hehehe. Alah, mana euy karet lauk teh euy. Nikmat euy. Alah sia, pokona isukan majieunkeun di we nya euy sanyiru lah. Awas sia lamun teu dijieunkeun, bakal diserot da getih teh ku aing. Puguh we ngadenge kitu mah. Tapi ini teh beuki ngayak ya. Ulah sujang keun we ku ece ke disariakeun deui hayang kere lauk mah. Tapi ulah nepikeun ngaganggu ka ece. Omatnya ujang. Ece mah masih kene hayang hirup. Hehehe. Awas ya mun tong bohong. Lamun bohong ditinggalikeun we sia akibatna. Hehehe. Asok keralengkah tekeun suku maneh teh euy. Moal bohong ujang. Nya moal bohong. Aduh, puguh ge. Nah suku ece teh bisa dikalengkahkeun. Aduh, ulah dicekalan ki atuh ujang. Hae poho. Kapanan dicekalan ku aing maneh teh. Hehehe. Alah, naon ieu teh? Bau hangseur sia koplok. Ece teh ngompol ujang hamperu hampura teteh katahan maka tingkusieun atuh ujang hampura ulah diserot getih ece ieu. Nah bersieun ku aing maneh teh. Emangna aing teh bebeungetan aing teh pikasieunun sia. Sakieu kaset oge. Sakieu katingali lucu deuleu. Dasar sia maneh mah. Ka aing teh sia. Asok ini sia ini. Darag-dag atuh bi ini teh. Lumpat disirik notog-notogkeun maneh. Gabruk hanto teh ditubruk blak muka. Puguh we atuh nini uju teh reuaseun. Itu deui nu jadi anakna nyata Nyiko. Aya naon nyai ngareurewas wae ieu teh. Kawas manggihan kasieun taun teh. Nya mana aya naon kitu? Aya jurig budak hideung ih kere didahakan ku eta budak hideung taeun teh. Aya jurig jeung deui piraku ngahakan kere ai maneh sok ka mana bae taeun teh. Nya mah kere teh beak samalah mah ngancam poe isukan kudu nyadiakeun deui lamun teu disadiakeun teh. Tangtu urang teh bakal cilaka, bakal diserot getih cenah. Oh gitu ukuran teh. Aduh kumaha atunya. Nya mak kumaha atuh. Inggis eta budak hideung teh ngaganggu ka urang mak. Ih nya kapaksa we urang teh kudu nurut kana kahayangna. Kudu nyadikeun dikere deui daripada urang ke diserot getih. Kapan salah kasalamatan urang teh leuwih utama taeun teh. Kitu kayaan di salah saji imah di eta lembur. Anu diganggu ku eta budak hideung. Sedengkeun di imah sejen diselutkeun ngobrol we jeung begu teh anu aya di imahna. Manehna teh keur ngarobrol tumali jeung kayaan lembur anu jadi harengheng, loba jurig anu nyingsieunnan urang lembur. Pok diselut teh harita teh ngamimitian cacarita. Cikan cek manen hab lembur teh euy jadi loba jurig kieu nyingsieunnan urang dieu. Pok atuh begu teh cacarita. Malahan kiwari manggeus salin wujud. Jadi hiji awewe anu geulis make makuta. Anya selut. Kayaan teh teu leupas tina pagawean si Kibar Dawa pastina oge. Ngahaja nyingsieunnan urang lembur. Ting naon maksudna mah? Moal salah deui tah. Nya pagawean si eta. Jeung kapan mamehna teh kapanggih aya jurig bagong tah jigana mah ngahaja ngarah pamikir urang lembur teh. Satu tas namahan bagong teh ngajung jurigan. Samalah jadi loba panampakan teh. Nya bener. Eta kejadian teh iwati pagawean si Kibar Dawa. Kapan sabenerna mak si Kibar Dawa alias bagong ngajajan teh encan pae. Da anu dikuburkeun teh marupakeun gebog jauh. Nya uing yakin tah gebog jauh anu dikuburkeun ku urang lembur mah. Jadi si Kibar Dawa mah encan pae. Bener pisan.
Tang tu aya maksud. Kangaranan si Kibardawan boga sifat jahil. Pasti manehna teh keur kaganggu urang lembur. Keur manehanan mangorwakeun hiji kasenangan jeung sina urang lembur teh. Si kurang ajar teh kudu sagancang dari cangkalak atuh euy. Sabab ngaganggu urang dieu. Enya. Satungtung si Kibardawa can ka cangkalak mah. Pasti ieu lembur teh moal aman. Bakal loba kajadian anu araraneh selud. Enya, kumaha atuh? Kuing teh kapan kudu gancang nyangkalak si Kibardawa kayak kieu mah? Nya bener. Heug selud. Tapi teu gampang pikeun nyangkalak si Kibardawa. Sokomo ayeuna paningali kula mah. Eta si Kibardawa teh jarang ngulamprang ka lembur. Malah manehna teh ukur lajo we ti kajauhan. Nitah anak buahna marupakeun jurig-jurig jarian, pikeun ngaganggu ka urang lembur. Alah, kumaha atuh carana kapan uing ge? Sieun atuh. Lamun lembur jadi loba jurig mah, sieun dicekek. Ulah sieun selud. Maneh kudu wani, pikeun ngusir eta jurig-jurig anu ngaganggu ka urang lembur. Tah ieu geura pake cincin dalima ti kaula. Mangka maneh bakal teuneng ludeng. Oke bagat boga kakuatan nu bakal marengan maneh. Song eta begu alias Nyimas Ratu Aruman teh ngasongkeun mustika dalima. Nu geus diwatangan terus we tetampanan ku selud rap dipake. Terus dilak-ilik ku selud. Alah jadi ieu jimat teh halus euy mani hurung kieu. Jeung pas pisan diuing. Kop geura pake ulah nepi ka dilepaskeun. Sabab eta mustika teh mangrupa tali ngahubungkeun sangkan kekuatan kaula sumanding ka maneh selud. Nya lah mah dilepaskeun ku uing teh dipake we lah. Jadi ieu cincin batu ali teh boga tuah kasaktennya. Bener pisan. Ulah kaget lamun maneh jadi boga kabisa. Boga kemampuan anu can kungsi diajar ku maneh. Dan omat kudu ngajaga rahasia kula di dieu. Ulah dibebejakeun yen sumber kakuatan maneh ti kaula. Salila ieu kula cicing tumetep di ieu imah. Nya moal atuh tenang we lah. Ku uing ge moal diucah Aceh. Nya kade. Ulah disalahgunakeun eta kekuatan cincin pikeun nulungan ka sasama, pikeun ngarengsekeun pasualan. Nya moal atuh kapan rek dipake we ngarengsekeun pasualan di ieu lembur. Nu utama pikeun nyangkalak si Kibardawa oge ngusir jurig-jurig nu ngaganggu. Nya lian ti eta pama aya nu butuh pitulung anu garering kaserang kasakit di ieu lembur. Atau gangguan ti makhluk goib pek ubaran ku maneh selud. Oh jadi bisa dipake ngubaran geningnya. Atuh kumaha carana atuh? Kapanan maneh teh bakal boga kakuatan anu cukup pikeun ngubaran. Tinggal niupkeun kana cai herang atau ditiup embun-embunanana ku maneh. Tang tum eta nu gering teh bakal cager sapada harita. Kitu dia anu diganggu ku makhluk halus. Oh, kitunya. Heuglah ku uing bakal diinget-inget carana. Bakal dipraktekeun lamun aya urang di anu gering katarajang kasakit biasa atawa diganggu ku jurig. Ku uing bakal diubaran. Anya. Tah ieu hiji deui geura tarima pusaka Jala Sutra selud. Cek Nyimas Ratu Aruman marimikeun Jala Sutra mangrupakeun tali nu dijieun tina benang sutra. Ukurana teh ukur sajengkal. Jadi eta Jala Sutra teh nya. Nah, ukur tali sajengkal kapanan jala mah atawa jaring. Pastina ge kawas kecrik we meureunnan. Ulah aneh selud. Ieu Jala Sutra najan mangrupakeun tali. Tapi ieu tali teh bakal bisa manjangan
malahan bisa merupakan jaring sok kira tampanan ku dampalengeun maneh engke bakal asup ngahiji jeung awak maneh. Jadi rek diasupkeun kana dampalengeun uing enya song atuh harita teh si Selut teh talangke ngasongkeun dampalengeunna geus kitu mah eta tali jala sutra teh ditunda dina dampalengeun si Selut. Dak nu madak aneh pisan saha eta tali teh jadi ngleungit kiwari mah geus ngabaju mereka sukma asup kana awak si Selut. Alah nah leungit tali teh ka mana ieu teh euy? Kapan geus asup miraga sukma ka maneh? Satu tasna maneh nampak ieu tali jala sutra. Leungeun maneh bagi sanggup ngaluarkeun jaring, kitu deui ngaluarkeun tali anu bisa manjangan, tah kitu. Hebatnya euy. Aduh, leungeun uing jadi bisa ngaluarkeun tali. Kawas. Lancah wae meureun. Hehehe. Bener. Gunakeun eta jaring atawa jala sutra pikeun nyangkalak si kibar dawa teh ya. Sakumaha nu geus dibejakeun ku kaula rarancang anu ti heula. Nya alah. Aduh, uing teh jadi boga cingkin dalima jeung boga jaring geningnya. Aduh, anya kiwari mangges kahiji tinggal ngagunakeunana Selut. Omat ulah disalahgunakeun nya moal ah. Jadi ayeuna mah jigera indit juga keluar geura usir jurig-jurig anu ngaganggu ka ieu lembur sabab merupakeun tugas maneh. Ya pasti atuh pasti kuingnya bakal dibuburak tah. Jurig teh geus ngaganggu kurang dieu kurang ajar teh tah. Pasti we lembur terjadi kawas kuburan sepi jemping eueuh jalma anu kaluar dasarieun. Nya mudah-mudahan masih kibar dawa aya nembongan atawa datang di ka ieu lembur ngarah bisa langsung kacangkala ku maneh. Tang tu dina waktu mah kula abdi bakal mantuan. Nya lah siap. Hehehe. Atuh geus kitu mah si Selut teh pamitan we ka anu mah indeung. Erek indit ngarona. Ma, uing erek kaluar heula ieu teh. Erek ngarona. Ai na teu salah ieu teh ujang kapan kayan ti keur genting loba kabejakeun aya panampakan. Jurig anu ngaganggu ka lembur. Nah, beut erek kaluar ari maneh. Ih ari emak uing teh kudu ngamankeun lembur rek ngaronda mak bepeurihieun batur eueuh anu kumawan niku kulamperangan di luar. Atuh uing ayeuna mah rek ngontrol kaayaan bisi ngaganggu ka urang lembur tah jurig teh jeung hayang ngabuktikeun nah bener aya jurig. Ae ulah luluasan ujang kangaranan yang hareupan makhluk anu teh katingali alias bangsa lelembut kumaha lamun maneh teh cilaka dereng teh dicekek ku eta jurig. Wang kaning cenah loba nu manggihan beungkeut tilu jeung eta budak hideung. Moal sieun uing mama rek di sang hareupan we ku uing. Tenang we ulah hariwang mak. Ai ulah nekat ujang ulah nekat. Kumaha lamun cilaka jeung emak teh sorangan di imah kumaha lamun aya kitu kieu. Ih ulah sieun mak pokona mah tenang we. Sabab uing teh geus dibahanan jimat. Dibahanan jimat. Nya dibahanan jimat ku eta si Begu alias Nyi Aruman. Dibahanan jimatku eta Begu alias Nyi Aruman. Jadi geus mere jimat ka maneh teh eta Begu teh. Nya mah bieu teh uing teh geus ngobrol jeung Nyi Aruman ngeunaan kaayaan lembur kapanan eta teh cenah gangguan ti si kibar dawa mak. Nyata Bagong kajajaden teh anu ngirim-ngirimkeun jurig jarian ka ieu lembur sangkan kaayaan lembur teh jadi geunjreung. Kapan Bagong kajajaden teh geus paeh ujang dipaehan ku Aki Jai cenah mah geus dikuburkeun. Ih ari emak urang lembur teh geus katipu mak. Sabab nu dikuburkeun mah lain Bagong tapi mangrupakeun gebog jauh. Hor nah jadi kitunya. Jadi kumaha atuh ujang.
nya jadi si kibadawana mah masih kene hirup eta bagong kajajaden teh malahan mah kitu nate ngarah disangka ku urang lembur mah geus paeh eta bagong teh terus gajung jurigan malah maki wari loba jurig anu nyiriwuri anu nyingsinan urang dieu haja we nyingsieunan dasar siluman jahil mak. Oh aeh nah oh kitu jadi teh nya lain eta di bahana naon tadi teh ku eta si bagu teh uing teh di bahanan jimat mak mangrupakeun batu ali tuh ku uing dipake tuh tingali alus mani beureum kieu jeung herang hurung mak tuh tingali tuh lamun poek teh hurung mak eta teh ti Nyi Arumnya nya mak terus di bahanan naon deui atuh eta jimat teh uing teh dibere jala mak nu disebutkeun jala sutra mangrupakeun tali tina sutra anu bisa manjangan malah mah bisa jadi jaring mak kawas kecrik pikeun newak eta bagong mak jeung yang hareupan jurig-jurig mana mamah teu ningali mana jaring teh ujang tali sutra mah geus asup kana leungeun uing mak geus miraga sukma tapi ku uing bisa digunakeun tina leungeun uing teh bakal kaluar tali atawa jaring mamah teu percaya ujang cikan kumaha cikan bambukdikeun we mah yang nyaho panasaran taeun teh cik mah ineung jadi panasaran nah kumaha cenah teh nu disebutkeun jaring atawa jala sutra teh cikan ku uing urang penteh bener oke mak kudu dipentes heula dibuktikeun der ke uing pas newak bagong engke teh teu kaluar cikan tuh geus kitu mah dampaleungeun si selut teh didorongkeun ka hareup bener we tina leungeun teh dak rumadak kaluar aya tali nu bisa manjangan kalau godor ala nya kaluar tali mak ngalobaan tuh bisa jadi jaring mak bisa jadi jaring eta tali teh aneh jadi bisa ngarancawang kawas rancah we keur nyieun jaring alah hebatnya mak tuh tingali bener we ujang lain ukur omong kosong tetela maneh teh jadi boga anu araraneh kitu eueuh eta kawas rancah maungnya emaknya mah wong tak aja dodi tali asup deui kana leungeun uing geus kitu mah eta tali teh ara asup dewe kana leungeunna ngiles deui teu katingali naon-naon percaya ayeuna mah mak ai kitu mah ge percaya ujang jadi eta jaring teh jang nyangkalak bagong kajajadennya nya kapan dititah ku Nyi Aruman alias si bagu teh tah ditah ka uing pikeun newak eta bagong mak tapikeun lah ngurusan eta bagong da cenah mah eta bagong teh kiwari mah dalajo we ti kajauhan tara datang ka lembur mak ting naon maksudna meureunnan mah nyingsieunan we ka urang lembur jadi uing teh ayeuna mah rek ngarensekeun pasualan we ngusir heula jurig mak anu ngaririwaan urang dieu nyangan ka hadewe ujang sok sanajan geus di bahanan jimat kade sanajan eta jimat kandung tuah kasakten maneh teh ulah ujub ria jeung takabur ulah rek pipi Gusti tapi pek we pupusti gunakeun sakumaha mistinya ulah disalahgunakeun tah kitu ceuk mah ineung bari mamatahan heula ka si Selud inggis menjadi anak tadi ujub sombong alatan geus narima jimat di eta siluman bagu nah tenang we malah kapan Nyi Aruman ge kitu ka uing teh mamatahana teh ulah rek disalahgunakeun kudu dimanfaatkeun cenah mak jeung uing teh bisa ngubaran mak bisa ngubaran kumaha ataeun teh sujang kapan uing teh geus boga cincin dalima mak jadi uing teh boga kakuatan sabab ieu teh mangrupakeun tali sambung cenah nu bisa nyambungkeun uing jeung Nyi Aruman jadi kakuatan Nyi Aruman teh bakal sumanding ka uing mak
jadi kitunya. Di mana terjadi sangubaran. Cikan auto buktikeun wang pentesku emak. Ya suku mani nyeri kieu. Tari baras lelempangan bae dasar geus kolot ujang. Teuing kalingsir teuing naon coba. Ubaran daun teh. Maineung maring ngasongkeun sukuna anu katingali barareuh. Malu penyakit kolot meuneunan. Nya cikan mak. Urang cobaan. Uing nyokot heula gelas. Urang isi kuci asak herang mak. Geus kitu mah koloyong atuh si selut teh ka pawon, gap kana gelas, eusian ku cai harang, tekung silang geus torojo deui. Tah mak, Cikan ku uing urang jampean. sok atuh geura parancahan ujang. Kade ulah poho mun tang tuhung ka Gusti Nu Maha Suci ujang. Ku cukang lantarana we ku eta buat mustika. Ikan mak teu kudu di kukumaha da ieu batu teh ukur tali sambung wungkul mak. Keun urang ngadua urang bismillah heula mak. Tun geus kitu mah eta si selut teh bacaan. Geus kitu mah manehna teh niupkeun kana eta cai herang ditiup. Buah. Sok mak balurkeun tah kana anu suku anu nyeri teh. Geus kitu mah teh lalang teh maindeung teh ngabaluran eta sukuna anu barareuh. Mungguhan edak sakala. Suku nu barareuh teh kiwari mah da kempes. Jeung geus teu karasa baraal, geus teu karasa nyeri. Alah, ujang geuningan dak sakala suku mah teh tuh. Tuh tingali tuh. Kiwari mah kempes jeung teus teu nyeri deui nya. Geuningan bisaan maneh teh. Nya uing teh jadi bisa ngubarannya mak. Alah, atuh bakal loba nu rabul ka dieu menta cai ka uing. Bakal loba anu tatamba mak. Ya tulungan we anu minta tulung mangan ukade we omat ujang. Ulah rek diduitkeun bisi camat taeun teh. Nya moal mak. Uing mah rek nulungan we. Alah. Nya mah tuh mah uing rek kaluar heula ieu teh. Rek ngusir eta jurig mak. Nyajuk atuh ujang. Mah geureuh ari maneh geus boga kamampuan mah ngan kadewe sing inget ulah ujub ria jeung takabur. Sabab sanajan gagah sakti ari dipake salah mah bakal runtuh ku lakuna, bakal runtak ku ahlakna ujang. Bakal apes. Nya mak pidoana we mah lah. Geus kitu mah si selut teh manehna ngojengkang kaluar ti imah. Kaayaan di luar memang sepi jembring. Pur kadenge we soras-soras satu peuting kayak kening jangkrik cih-cir ciang-ciang jeung cari cangkas. Sakapeung hawar-hawar kadenge soal anjing anu babaung. Matak pika keungeun. Alah, bener we di luar teh sepi kieu. Eueuh jelema hiji-hiji. Acan mana kitu geus hareuneun. Aing mah kudu ngontrol hayang lembur keun sia. Bakal diteangan tah. Sok jurig sia nembongan. Aing moal teh di wajak tah. Kurang ajar sia ngaganggu urang lembur. Si selut leumpang we ngagandeang. Mariksa tempat-tempat anu dianggapna bakal dijadikeun tempat ku eta jurig jeung sieunaan warga lembur. Tempat-tempat anu sangat didatangan kitu deui tiap pakarangan imah tatanggana dipariksa bisi ngaganggu ka urang dinya. Mana jurig teh? Can aya nembongan keneh bae. Barang keur jongjon leumpang dak lumadak tinu poek teh aya sora anu ngageroan. Hei, jelema. Alah, aya sora anu ngageroan uing. Hei, wanian sia maneh lelumpangan we kieu. Hayang dicetrok sia ku aing hulu. Hayang diserot getih meureun euy. Hah, saha sia maneh? Nying sieunan ka uing. Rek nyerot getih, rek nyetrok hulu sagala.
keluar sia kurang ajar. Yeuh aing si Selud urang dia kudu nyaho sia montong kumawan diganggu kurang ajar sia jelema. Alah kurang ajar sia diserot getis sia cek eta makhluk anu dina can katingali cirimna kolebat ya bayangan hideung anu ngolebat ngajorela calagedeg kiwari aya di hareupeun si Selud euleuh waktos taparatos teh kapan dinya cageula urang teu jajar carita si Selud bala siluan baku duit ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna atuh mangga nuhunkeun tina sadaya pahartosan hapunten tina sagala kakiranganna malah mandar janten hiburan bae atuh mang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak